Baheula dina tahun 50 atawa 60-an di pakampungan Sumedang Kidul teu aya deui tempat ngumpul ngariwung anggota kulawarga ngan di dapur tegas nama deket jeung hawu, tempat ngobrol kolot budak isuk-isuk samemeh ngaburia kana pakasaban sewang-sewangan di dapur hareupeun hawu tea. Nagok hareupeun hawu isuk-isuk saentas si beungeut di cai nu ngocor ka balong. Zaman harita isuk-isuk hawa teh mani asa nyecep tiis. Kitu deui awak teh teuing ku tiris. Teu cukup ku diharudum sarung. Ngeunaheunana teh si duru atawa si deang hareupeun hawu. Hawu anu dimaksud teh nyaeta hawu keur ngasakan sarupaning kadaharan. Teu beda ti ayeuna, gunana siga kompor minyak lantung atawa kabeh dieunakeun kompor gas. Ari hawu teh dijieuna tina taneuh anu geus diliket-liket siga adonan batu bata. Tempat nyen hawu bisa di buruan lebahna rada deukeut ka dapur. Ngarah engke ari geus garing teu jauh teuing ngagotongna. Atawa di tempat hawu nagok nyaeta di dapur. Kedengen hawu heubel nu geus saremplak barocek gantieun. Nyen tungku hawu teh aya 3 liang. Liang dihareup keur mirun seuneu paranti ngasupkeun suluh. 2 liang deui di luhur ngajejer ka tukang paranti nagenkeun sarupaning gelok, katel, panci atawa seeng. Ngahurungkeun seuneu mun erek barang asakan bahan bakar nu utama kudu aya suluh garing ngarah tera ku seuneu. Keur neurakeun seuneu kana suluh sok diseungeutkeun heula seuneuna kana baralak garing atawa daun kalapa nu garing. Lila-lila oge huruh hay. Tah lamun seuneu di hawu geus ngabela-bela karek bisa dipake si duru jeung ngasakan kadaharan. Suluh atawa bahan bakar bisa rupa-rupa kai kusabab di lembur kuring loba tangkal kalapa, jadi lolobana mah tina palapah kalapa anu geus garing. Tuluy kalokop buah kalapa nu ragrag kusabab geus garing. Tangkal kalapa nu geus ditampolan ku kampak gede nu disebut patik jade sababek rada tipis. Tapi dasarupaning tangkal atawa dahan kai keur suluh asal garing bae saumpama kai albasia, jengkol, jengjing, nangka sareng sajabana. Nagok hareupeun hawu anu ruhay dipake si duru bisa bari nginum kopi atawa nginum cai teh panas bari nyetrokan gula beureum atanapi disebatna gula kawung. Atawa si duru bari ngadaguan sangu jeung pasakan deungeunna arasap dituluykeun kana memuluk angger bari naguk si duru. Salian ti loba tangkal kalapa oge di lembur kuring teh loba balong keur miara lauk. Lauk dahareun sorangan lain keur jualeun. Tah di hawu oge bisa meulem lauk atawa mais, komo bari ngagoreng atawa sarupaning pasakan lauk dipindang, diacar, di sop. Sampai oge salian diasakan tiasa oge diboboy disebatna boboy sampe. Saupama sampe alus anu hipu mah munggah ka cibroy ngeunah pisan di daharna. Lain sampe wae nu sok diboboy teh tapi bisa oge huy boled, huy kamayung, tales, beuti tarigu jeung ganyol. Teu hese sing sarupa bebeutin teh dibebeskeun dina lebu. Ditutup deui ku lebu, sina buni ngarah teu kaduruk. Mun aya bagian awak anu asa lalinu, cara rangkel atawa nyeri beuteung, si lebu panas teh sok dibungkus ku daun cawu. Sababaraha lapis, tuluy dibuntol ku lawon, tuluy ditetel-tetel kana lebah nu pararegel. Siga cai dina buli geuning ari nempo di rumah sakit mah. Lamun erek ngaleot atawa nyetrika pakaian, suluhna kudu rada teuas.
sesering nama ruhai atau areng tina batok nungges ruhai kari nyapitan asupun kana setrikaan anu geus diselot. Beres nyetrika kade poho hihit keur ngageberna mun areng batokna tepati ruhai.